Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalaramang? Alhamdulillah urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satacan urang ngawitan diajar, hayu urang ngadoa ngawitan. Bismillah. Parantos. Materi dinten ayeuna bab 3 PBT aksara Sunda. Indonesia ti Sabang dugi ka Maroke nya aya 17.000 pulau. Saur Pak Jokowi aya ragam bahasa nu seueur nyaeta 1.100 bahasa. Tah ayeuna urang diajar bahasa atau aksara Sunda. Masyarakat Sunda geus mikawanoh aksara kurang leuwih ti 5 abad Masehi. Bagian penting dinu aksara Sunda aya 4. Anu kahiji aksara suara atau napi vokal, nu kadua aksara ngalegena konsonan, nu katilu rarangken atawa vokalisasi, nu kaopat angka. Anu kahiji aksara suara atawa vokal mandiri ayat 7. Nah, urang bacakeun sasarengan. A, I, U, O, E, ulangi. A, I, U, O, E, Anu kadua aksara ngalegena atanapi konsonan. Contohna urang sasarangan baca ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. Anu katilu aksara rarangken atawa vokalisasi. Aksara rangken atawa vokalisasi gunana pikeun ngarobah aksara ngalegena. Jumlahna aya 13. Nu kahiji panghulu, panyuku, paneleng, panolong, pamepet, paneuleung, panglayar, panyecek, pangwisad, panyakra, pamingkal, panyiku jeung pamaeh. Anu kaopat angka aksara Sunda tak ieu aya contona ti nomor hiji 9 pin ka 0 di dieu nya ti 0 dugi ka angka 9 peratoskeun. Contoh nu kahiji panghulu ngarobah vokal A dina ngalegena jadi vokal I. Contohna jada, jada. Kumaha carana? Jada. Huruf da diganti ku huruf I yang ngarobah make rarangken panghulu I. Contoh anu kadua jadi aya tulisan ngalagana. Ngalagana diobah kumaha carana? Nga anger, la ga jadi G, berarti namahan rarangken E. Ngarobah rarangken A kanu jadi E terus. Nah, tak ieu contona. Contoh anu sajena aya dina buku PBT kaca 22 dugi ke kaca 24. Pancen hidup kerjakeun halaman 24 pancen A soal latihan A sareng latihan B. Atur nuhun. Sakitu materi ti Bapak bahasa Sunda insyaallah engke dinten minggon payun urang tatap muka diajarkeun ku Bapak sadayana. Anu parantos sampelkeun buku khususna kelas 5B, bukuna tiasa dicanak ayeuna siang ka paatang atanapi dinten enjing mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.